ngaliwat teu da ulah ngaliwat dunungan nu bisi lapareun siap mangga bahagia barina sugema deuleu euy kali dunungan anu sakitu sumangetna deuleu laras nyaan eueuh kacape dunungan deuleu diaprak di leuweung ti Brasara ka kidul ka kaler sanes karang kalakuan adedek jo ulare sakama kuring mineng kacidulan gagagat salam kaliwa mineng lami tetepan aku mengliar jaya sok asan ka suat alhamdulillah jang meni asyagarareuna kasenian Sundanya ngabetrik kana ati ngadupak kana manah deuleu bae sagala rupa oge nya euy hirup make ilmu jadi mudah hirup make iman jadi terarah hirup make seni jadi indah euy luar biasa yang kangaranan seni ngabadug kana kolbu ngadupak kana mana dae seni mah ulina jeung rasa lin pangjajab kana rasa deui seni Sunda teh urang tingkatkeun deui urang lestarikeun deui ieu budaya Sunda martabat urang Sunda martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksak nu mawi kitu nuhun Bapak Jaro Mulyadi secara teu langsung Bapak Jaro ieu parantos ngamumule budaya urang sorangan budaya Sunda wayang golek anu notabene ieu wayang golek teh parantos diakui ku budaya ku badan internasional ku UNESCO salaku warisan budaya tak benda warisan budaya internasional luar biasa da ngamumule budaya teh ngamumule wayang golek lain ukur jadi dalang ukur jadi nayaga sebenarnya mah jadi tukang lalajo oge eta geus ngamumule nya da dalang moal aya naon-naon lamun eueuh nu lalajo panayagan moal bisa tenar lamun eueuh nu lalajo pon kitu we sinen moal aya nu nyawer lamun eueuh nu lalajo nu mawi kitu parantos loro ing tunggal antawis nu lalajo sareng praktisi antawis nu lalajo jeung kasenian tradisina geus manunggal ieu teh sahak jeung sakawajiban deuleu tinggal panginten salaku stakeholder pamarentah anu kedah langkung konsen dina masalah ieu kasenian jang ngomong-ngomong budaya baheula aya budaya di Sunda da Banten oge Tatar Sunda lin di negara urang baheula di Tatar Sunda aya budaya ngarona ieu budaya ngarona teh geus hampir leungit di kota mah nya ieu budaya ngarona teh salian tinggal jaga keamanan tapi kaituna mah gede di mangpaatna deuleu matak aya laguna ngarona baheula deuleu aya laguna ka aya lagu ngarona deuleu urang galinengkeun lagu ngarona ieu kebenaran aya sinen opatan biasa nama genep sinen teh ngan anu dua deui gerai acara di tiburang tadi urang ngalagu ngarona tingkatkeun deui Pajaro ngarona di Pajaro tanghi luyu sareng misi Cibobos satu komando Cibobos eueuh nu sulit luar biasa keprok kanggo Cibobos atau keprok
bagja kurang ngarona heula siap Siap, Akang. ngarona urang ngarona ngider ngurilingan desa waspada masing iyatna disi aya lapang cabaya Tengah petik kejalan leutik barora aya nu nyari badan tiris kapurusan si guru ieu durungkeun anu ngaronda balundu kasubunakeun Nene marulang mangga ngaleungit kopi lanjut ulana kawung munyetrok sumpaku sampe karesep urang lemur nikmataya papadana Hah. Eta. sampai dibubui perlukan ku gula kawung produksi Cibobos aduh nikmat luar biasa Nya. ngarona teh baheula bapaknya rame tukang ngarona teh baheula mah bares ngarona brak ngaliwet jongjon ngaliwet bangsat jongjon nyokot hayam beak kudu ngarona sampul ledis lainnya ngomong-ngomong masalah dahareun Maha Kang. sampai mapan jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa teh luar biasanya mata kolot baheula mah kadang-kadang yuswa nege pararanyang Nya. da tuangeunana oge tanpa kimia Atuh lain nganu ngaharti umur gumantung kana dahareun tapi pantarekah sagala rupa gelin aya syariatna awak jagjag teh diantarana urang apik dina dahareun Nya. nya baheula mah kolot baheula mah tuangeun teh ayeuna mah di kota mah teu apaleun tuangeun baheula model ganyol tuangeun baheula mah Nya. Kang. model hui taleus waper mah ayeuna goblok saja tuh maka jeung waper sia teh bebetian ganyol tuh barudak di kota mah teu apaleun ganyol nya matak kolot baheula mah paranyang yuswa sararehat da tuangeunana ge non kimia banyakitna ge baheula mah wah paling oge hapur kolot baheula mah nongtot bool penyakitna ge ayeuna mah makin aya jantung koroner Hei. nya makin jeung aya vertigo aing mah apa teh perkeong we baheula mah maka ayeuna mah jeung aya penyakit diabetes hah heeh da katuangeunana atuh ayeuna mah cepat saji teh ya nya Nya. Kang. cepat saji tuangeun teh mungkin jeung aya tuangeun hotdog Duh, naon hotdog teh Kang? hotdog Naon hotdog? bahasa Inggris Oh, ari hot ari hot teh hartina panas dog. ari dog teh anjing kabayang anjing keur moyan di lebok Manya teuing atuh. nya maka jeung aya tuangeun hamburger Duh. hambur duit der paseha Ah, mata pantes ya penyakitna ge rupa-rupanya mata ke urang balikeun deui gerakan budaya urang da teu era urang ge ayeuna nya mode sampo apan bisa dikukumaha sampo ge sampo ge bisa jadi getut bisa jadi comro misro tuh rupa-rupa kahakaneun teh nya nu matak teu eleh ku bangsa lu ya bangsa luar datang ka cinta karena budaya urang sorangan lamun urang geus teu mika cinta karena budaya urang sorangan tunggu kehancuranana dulu bakariwe nya nu matak mudah-mudahan sakali deui ka pangersa Bapak Jaro Mulyadi hatur nuhun
sanaos dina mangsa pandemi ieu panayagan aya bisa dalalahar deui. Alhamdulillah. Isukan meureun bisa nyangu deui panayagan. Nya syariatna Bapak Mulyadi ayeuna ngagelarkeun wayang golek. Sanaos dina mangsa pandemi tapi geningan protokol kesehatan mah dijaganya. Sebab hampir 80% komo nayaga mah hampir 100% geus divaksin kabeh. Alhamdulillah. Nya daluyu ka program pemerintah urang teh kudulin segala rupa oge nu matak yuk balikeun deui kana budaya urang balikeun deui kembali ke laptop sarumang tukul mah nya gitu deuleu Naon teh? naon teh Teuing wayah kieu. Naon Kang? pararantes teuing di leuweung Heeh, Kang heeh leh jurig Kang kade. hah Jurig meureun. jurig Heeh. masih kene percaya ka jurig si lain Dikasieun jurig teh. sia mah zaman iraha percaya ka jurig belegug tempo ku sia dina TV jurig dibeberik ayeuna mah kunti di teangan pocong di teangan kamari kerame dengan siana dibawa ku orai koneng sok da bukti nama geuning eueuh siana mah aya di ditu we di Cirebon nya nuju marene tuh nu matak tah hayu teteh da eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh pernah si lain ngadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh nya aing mah teh sieun ku jurig lamun ku beus sieun aing mah nya dawa ku kereta api eueuh kasieun aing mah teh sieun ku jurig tahayu teh 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 sieun aing Yo. tiris tiris dawalu Dah. dia dawalu naik naon urang gaple urang ngarasidaru kagok ya keur ngahejeun eueuh cai sabelugug Udah terep-tep kayaknya. Naon teh? teu sieun aing Singlar atuh. ieu jeung getek di Siraru Udah di leuweung atuh. di Singlar Syekh waing Cobaan singlar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nu di darat una jaya nu di cai jaya una nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu kawas jurig di ditu we balalager sok mere kuota Aduh. terasa sia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jurig nyingkir setan nyingka. Wana wani wawu, teu wana teu wani teu wawu. Nya eueuh. Sima aing sima maung sieun ku aing Hari aing aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap alhamdulillah teu papanggih jeung maung selamat. salamet we ieu mah lain jampena teh mati lain jurigna budeg Ngajetek
Wah, naon ka dieu sia teh? Ka dieu. Pancang kilung, Alah hilangku. epan papatong, Kalah itu. oh epan colek, Kalah didelek. lek com panon belek namul oncom. Parung herang liar nijah, celom iriwil, ari ancom ngapiriwil. Sia teh napak sora teh maklum atuh da peuyeul. Nya cuaca nya Totoronan atuh. perjalanan jauh cuaca ongkoh ieu teh. Kudu dongko. Lain eta lagu naon teh? Lagu Opan Colek. Opan Colek nya kumaha teh? Ngange epan cangkilung. Asa teu kitu goblok teh. Teu make ngange. Epan cangkilung. Ada aing mah yang mange. Ngange epan cangkilung. Aduh. Kalah di langkung. Au. Di cobian ngange epan papatong kereng ngalat sore. Kalah di perong. Hey. Di cobian ngulek ngange epan colek. Make jeung Kalah di delek. Ai. Lek com panon belek ngakan oncom teras ka rumah sakit. Goblok. Make jeung aya penjelasan teras ka rumah sakit. karenceng gitu. Lain aya naon dengekeun si aya sora naon dengekeun Nganggukeun heula kayaknya. dengekeun ja keueung teh sorana sora naon dengekeun heula Leuwih ti makam lagi. belah mana siana ganeng jempe heula jempe dengekeun Nenengna jempe heula atuh. di mana bi astagfirullahaladzim babatok cenah jempe heula beuh si teh si teh cicidu juga orang senok wae Lain kagari. Sok parawana jempe heula. nya eueuh si goblok si teh dengekeun ku dia sada naon eta naonnya make eho Make ohi. saha urang mana na rek naon rek wae naon sia melotot dengekeun lagu anu ngaran eho ti baheula ge tungtungna rek naon on sia rek naon rek naon aing mah ehona menang ngamodifikasi variasi racing eho racing goblok jeung eho racing sada naon eta ulah euy hayang apa naon eta teh gajah rek ngenog alah si goblok pakai jeung gajah ngenog naon alah aduh sia mah jeung gajah ngenog alah naon ari aka ai kabayang gajah ngelek boboko rek nyileung sagede kumaha bobokona goblok sia alah oh dahaya mau pan diganti ku gajah goblok teh alah naon alah aya gajah pelungah alah anu halus mah gajah kate ongko gede tapi penek aja si balagong teh alah anjing nyeli kulit putih anjing alah gajah ngenog si goblok aduh ya Allah ya Rabbi alah ya naon maneh lapar jadi lapar ieu teh hayang dahar urang ngebubur gajah yo bubur ayam beleguk
Apa diganti ku gajah? Mung aing ngomong bubur gajah hayang naon hayang bakak gajah anjing Kumaha ngadangkakeunana sia? Dakak wit. Gang gampang nyolok nama ke tiang listrik we eta tuh gampang tong riweuh lah jurig lah Dola. Di mana sia? iya di tukang Naon? Aya gajah pindah kontrakan. geus teh kumaha Kontrakan Ki. jeung teu as gepog we deui ampun ieu Anyar gebokna. aya mah hipu Ake. aya naon yang ngariweuh kieu Naon ari aka gajahna datang. neraka sia ka kolot teh Da aing mah gajah lain ka kolot goblok. Aduh. Gajah ge nu kolot. Naon aya aka? Aya gajah tulalena sauted. Dina sirah tulalena. Aduh. Aya gajah nuju baeud. Alah. Naon deui? Aya gajah mah mawa kantong. Rek sakola PAUD. Aduh. Si Jurig ampun aing. nah bapak Gorogot gitu mah. gajah-gajah teh ka aing sia teh Kasade. nah da abdi mah ka gajah Geuning sama mawa kantong. Nu ngagubuk kantong aing. nya nah atuh ari bapan nurutan gajah mawa kantong Si Edan, si goblok. bina-bina teuing ka aing teh dan ae Gemel gerak wa. Aya gajah darah tinggi. Rek setruk tinu. Kabayang ku sia gajah setruk. Naon tulalena teh jeceng kalau. Jeceng wit. Bangsa manusia. Uluh. Ulah kaget bangsa manusia. Saha we. Naon sia eta mah eho abdi. Anu aku Kere-kere miem bieu. ae Nah, sia eta. anu aku. cika kolot teh ulah kitu we doraka bina-bina teuing kawas lain kolot kumaha teh ae sugan teh wah gawir di dieu pek aya gawir mun reuwas kuring teu jebur kana gawir ieu dadang ngadurudud tiga terus kana gawir mun reuwas ye kuring tiga terus kana gawir ieu dada babak belur menipeur ieu dada tiga terus kana gawir Emang ayep kemana? naon merong eta sia ngomong dikitu-kitu geuleuh kadengena Cik, sia teh geus karolot atuh. ae ngomong dikitu-kitu aya gajah teh turut muning aya naon wa Ka dieu anom. dadangwan teh aya gajah wa ku kupingan teh teu aya kan tong didangu teuing cepot abdi geula tong loba teuing heureuy ieu teh leuweung pot sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tipatan sungut cepot tengekeun sia dengekeun tengekeun ye dengekeun Nah, Keluarga ieu teh kieu wungkul. aing. Matak di Arab-Arab teh kieu keluarga ieu teh lah. cepot abdi geula tong loba teuing heureuy pot sae mangakan asa dicarekan dengan non seuri
Juragan Abimanyu ngamakna meuni eueuh simaan. Eueuh simaan kumaha? Cepot. Ulah loba teuing neureuy. Heureuy. Lain neureuy heureuy. Beda jeung Juragan Gatotkaca lamun ngamuk teh nya. Nah kumaha Juragan Gatotkaca mah ngamuk teh. Cicing sia. Cicing. Gebog kaing gebog tuh. Nya. Moal. Kacang we. Urusnya spesial gitu. Nu usaha teteh. Urusnya kumaneh kacang. Ari akak kumaha itu teh nu usaha. Aing ge apa nu usaha ngan hareupeun aing kacang. Kacang wit. Jaba jauh deh kacang teh nu aing. Kayak kacang opat. Heeh, urus ku sia kacangna tuh. Untuk didagangkeun kacang. Ulah kitu eta teh nu dagang. Hampura tukang kacang. Hampura tukang kacang. Didoakeun tina dagang kacang teh jadi dagang tempe kaituna. Heeh. Heeh, lamun teu beak mah hakana kacang kumaneh kabeh. Heeh. Ya beda Juragan Gatotkaca Juragan ieu Abimanyu. Juragan Gatotkaca mah pan gitu ngamuk teh. Cicing sia kacang. Tong di pikiran wae kacang mah tuh. Kepikiran wae kacang aya ampun. Bae antem kacang. Isu ge panggih kalem. Da anjing ge uwi. Nah, isu ke panggih jeung kacang tenang. Isu ge Naon ieu teh dari warung ge loba kacang teh teh kamaon ae pikiran anak sia tuh. Sia mah da ngeres kacangna. Sia mah lamun kadang-kadang kacang dina pikiran teh jama roti sia mah. Kacang wit. Lah. Lah bedana teh kitu Juragan Arjuna jeung Juragan Abimanyu. Ya simaan. Da turunan di bapana Pan Arjuna nya. Gatotkaca turunan di bapana Ari Aka. Da. ngelel segala. Eta kuletah dituduhkeunana nih. Nuduhkeun eta bari ngelel nih. Eta we baheula da ulah euy. Naon? Baheula Juragan Abimanyu jeung Juragan Gatotkaca dibawa tunggu pare pan geus panen. Heeh. Geus panen pare teh pan pare mah kudu poe nya. Juragan Gatotkaca mah lamun aya hayam macokan ngana pare teh. Sia hayam. Sia. Cereng hayam teh ngacereng sia. 3 tahun teu ngenog. Nah, da jalu hayamna ge. Nepi ka kiamat ge mah ngenog jalu bablekuk eta tuh. Meureun. Ari Juragan Abimanyu melamun aya hayam macokan teh. Kumaha? Sieuh. Hayam. Hayam teh lenying ka ngadon ngising. Wah Semar, ieu nu. Kadang meureun si Cepot gede bohong. Naon teh akan? Kaula teh turunan raja menyamoe pare. Rasa goblok si teh. Ngawaduh teh ka mana wae Asia tuh. Bina-bina teuing. Ulah kaget bangsa manusia. Sahanya Pak? Teuing yang. Moal hayam. Manya hayam bisa ngomong si teh. Ai. Dah hayam nak kakara ngajait. Eta ku aya wae nemah. Lain ngajait, meureun ajaib, dah eta maksud mah. Paingan wi. Kan salah ngomong aing. Lain nu seuri. Paingan Da di lo. aing salah ngomong di hate mah ajaib, ngajait keluar jadi ngajait. Keun bae da. Teu wajar. Wah, ieu nu tiasa si Cepot bekem Sok atawa engke matong dibawa da teh dibawa ge nu turkeun akahan. sok pangheulana. Lem ku lem beurit. Sudah mulai aib.
Ulah kaget ya kaulah hei bangsa manusia saha ya kaulah naon iwa hus woi Pahit. nyir ulah naon eta dulu Gusti naon yang naon ieu kalenci bapak suka kieu Kalenci. lain kalenci teh Kalenci gibas. saha anjeun kimana hong dulu itu monyet dulu jang Burung onta. aya monyet warnana beureum Ya, keren. monyet warna beureum irungna pake kitu tuh dan warna beureum masuk ke kageuleuheun Kasebaleun eta mah. Nah, jika nu keuna. lila-lila mah asa ka aing teh anu pe kageuleuheun teh nu hideung ongko teh nyeri hate mah teu Moal sih, Bang. ulah kaget bangsa manusia kaula teu kaget saha salira kimana hong ngaran kaulah putut sutadenta Putut Sutadenta dimana dopi anjeun ngaran kaula Abimanyu Abimanyu leres ari eta di tukang jisim abdi Semar Semar sumuhun ari eta nu tukang nu mangga iket abdi glan ye upami dia percanten mah Ronaldo Ronaldo nanahaon babatok sia manya Ronaldo pegek ari eta pang tukangna abdi ye abdi Agnes Monica bulan Agnes Monica nepi ka orongonyo lagi yeuh manya Ronaldo pegek doli goblok da aing Ronaldo lagi ti dieu teh bobos Hebat rame. nggak di Ronaldo di bobos ya ngaran Ronaldo Hebat rame ya. ngaran mah bebas tinggal nyempe jang yang dicakar ku eta monyet tinggal isa ngarindat gitu aya nu macem-macem di dicakar ku Aisyah Yang di koen. ta ieu teh cakar ieu mending ieu cakar ieu tos asak beureum nya Dituduh. wa agan Sini jongklok. ateu kana ceulina gandeng wae si cepot wa Sini balanja gitu. tinggang heng nyaho naon eusina jerona wa ulah naon urang tewak monyet urang dijentogir monyet wah tinggal lumayan ngomongkeun aing sia teh henteu lu nya sugan teu kadengeun apaan make sound system ieu teh sugan teh sekoak Moyadi sepalintangan kita melaksakan hari palintangan paleran sangat jalan kehidah sawarana di kantun mulang sanajan di kantun mulang kasayan moal musnah geningan kasayan moal musnah geningan Jangankeun kalau ka Bapak Kadit Egen Garut aya boleh. sapanjang urang gumelara Pak Ujung ulah kematnya
kebon sere kebon eri Bapak Sabtuhi tangkal maker di bangketan mun migawe repeh api timbul keselamatan eta tawa talawang Entah naon ope sirem naon saladeuna amurnya pupuneran entah naonana tongkeun naon saladeuna tong sian mun rek mela bebeneran geuning manuk iber naonana kanari kasintuman kasintunya yang diremah ari sing ngangermah nganggo pamilih tangtos luyu dajeung sasama di gang pareneng ti peuting panglantungan paso sore hirup rasa silih geuing kana jalan anu sae Dewi Sinta Dewa
Haji Obos Ulan mah ari rek ngajak mah Pak Haji Obos anu bager anu nyaa ka Cimandiri ayeuna Bapak Ucu Suganda